Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillahnya tiasa tepang deui sareng Kang Arid Bentar dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul Sobat Siluman, seri K52 karangan Kang Arid Bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana dina denget ayeuna anu nuju manco dina acara dongeng aya dina kadamangan, damang lahir, damang batin jasmani miwah rohanina. Salam ka mitra-mitra sadayana we nya anu di Tasik, Ciamis, Garut, Cianjur, anu di Bandung, Jakarta sadayana we nya. Insyaallah panginten engke mah urang di absen anu tos lebet karena ieu komenna. Insyaallah ku Kang Arid bade di absen hiji-hijinya. Mitra-mitra sadayana supados teu nyangkolong tingkana waktu sumangga ieu acara dongeng urang kawitan bae. Kamari teh nyarioskeun ganda nuju di nagara siluman orainya, nuju ngobrol sareng Prabu Nagabodas. Sebenarnya mah Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit oge nyimas gelung ayu geus empot. Serap jeung paur ningali kasaktian ganda. Tadi nama Prabu Nagabodas teh rek badami masalah yen nyimas gelung ayu mika cinta ka manehna. Tapi ningali kieu mah boro-boro, bingung we jeung eungap. Malahan mah ganda pantadina mah kanyimas gelung ayu teh asa ningali widadari. Widadari anu kacida gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Panon lahirna geus kaporong ku siluman orai. Tapi pan ayeuna mah kabuktian boh Prabu Nagabodas hiji orai belang nu kacida gedena. Kitu deui Patih Nagabelit oge nyimas gelung ayu anu gelis camparnik lir widadari teh ayeuna mah bolongkotan orai belang nu torotol, panonna bolotot letahna ngelel pikagilaeun. Jeung anu tadina seungit balenghir teh ayeuna mah bau hanyir jeung bau hangruk. Tempat karaton anu sakitu megahna teh si horeng rajeg ku tangkal kai anu kacida galeledena. Nepikeun ka tangkal kai teh geus selalukutan sigana mah geus ratusan taun. Anu handapna ditaretes ku karpet intan berlian teh si horeng leukut. Daganda lamun teu sadar inget kana kahadean Prabu Nagabodas jeung nyimas gelung ayu da geus hayang ngejat. Geus hayang ngejat tidinya hayang geura geus mabur. Tapi ganda teh hiji budak didikan ti inu jadi indung. Tata krama sopan santun salilana dipake kumaha kasaluhureun, kumaha kasasama, kumaha kasahandapeun. Sok sanajan ganda di eta tempat geus teu geunah, geus teu betah, maksakeun we ganda teh rek nuntaskeun sakabeh masalah anu geus diamanatkeun ku Aki Sanusi yen omat urusan jeung siluman orai
kudu dituntaskeun. Pok ganda nyarita, Gusti Prabu, satacana jisim abdi tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampal, bade nyuhunkeun dihapunten boh salami ieu atanapi boh bilih aya cariosan anu matak ngajahetkeun kana hatena Gusti Prabu oge ka Pamanpati oge ka Nyimas Gelung Ayu. Kitu ceuk ganda mimiti nyarita bari dina nyaritana teh tenang tur tatag. Oh, teu nanaon Raden, sok aya naon geura balaka ka ama. Aduh bisa dibantu nya dibantu ku ama, anu teu bisa dibantu nya ama hampura. Mohon Raden, mangga Pamanpati oge siap pikiran tenaga sun. Pilih Raden hoyong harta deui, mangga ku paman dikintun. Mohon Kakang, sok balaka, mumpung aya Rama Prabu sareng Pamanpati. Bilih aya angan-angan naon, boh bilih hoyong intan berlian, emas, permata, atanapi naon bae. Dari kasaktian mah kaula ge tos apa Kakang teh saha. Kitu ceuk Nyimas Gelung Ayu. Hatur nuhun Gusti, saperkawis jisim abdi teh bade nyengakeun harta anu tos dipasikeun ka jisim abdi. Abdi hoyong gaduh harta rezeki estuning hoyong kesang nyelira. Kitu Gusti Prabu, kitu ceuk ganda. Atuh kebeg Prabu Naga Bodas patih Naga Belit jeung Nyimas Gelung Ayu ngagebeg lain di kieuna. Kapan sangkaan mah manehna teh rek nambahan, malahan mah nu geus dibikeun ge rek dibalikeun deui. Hemeng pisan keur Prabu Naga Bodas. Cek pikiran Prabu Naga Bodas, ieu manusia ku alus-alus teuing hatena. Naon sababna? Kapan batur mah hayang harta teh ngabelaan ngajual akidah. Pan batur mah hayang dunya teh ngabelaan nyilakakeun batur. Pan batur mah ngabelaan mere tumbal mere seba munyung muja kasiluman ku hayang-hayangna harta. Ari ieu malah dibalikeun deui. Raden, masalah harta estuning ama mikeun teh celak putih celak herang. Teu aya ganjelan boh seba atawa tumbal. Da eta harta nu dibikeun ka Raden teh eta mah asli bales budi ti ama. Sebab Raden geus nyalametkeun budak ama nyaeta Gelung Ayu. Keun bae harta mah tong jadi pikiran. Da ama ge ridho kalawan ikhlas, pekwe pake angguran mah sing mangpaat. Kitu ceuk Prabu Naga Bodas. Justru eta Gusti, jisim abdi hoyong bibirintik diajar, hoyong kakesangan, pan ieu mah teu kakesangan pisan. Keun we
perkawis abdi nulungan Nyimas Gelung Ayu daya tamah abdi ridho abdi ikhlas teu aya gantar kakaitan kanggo abdi Gusti Prabu. Kitu cek ganda kekeh manehna rek mikeun hartana. Atuh Prabu Nagabodas ngahuleng miraga meneng. Pok Prabu Nagabodas nyarita deui. Ya kieu we atuh Raden. Lamun kekeh eta harta rek dibalikeun deui. Ya teu nanaon. Ngan ari ama mah nyarek nyokot harta anu ama we. Contona lamun baheula ama mere doma 10 nya rek 10 deui we. Soal eta leuwihna ti 10 aya 100na aya 200na eta mah milik Raden. Da meureunnan ingon-ingon teh diurus ku Raden, diparaban ku Raden, nepikeun ka ngalobaanana. Estuning eta mah lain hak ama. Jaba kapan ama mah perjanjianna naon jeung Raden. Tah kitu we ari kekeh-kekeh teuing mah keun bae harta nu geus dibikeun ka Raden rek dicokot deui ngan wayahna Raden ge kudu bisa narima leuwihna. Kitu cek Prabu Nagabodas. Atuh ganda ge ari kitu mah bingung. Ari nolak matak nganyerikeun ka hate jelema sanajan eta bangsa siluman. Tapi cek pamikir ganda tetep rek siluman, rek silemin, rek iblis, rek setan kabeh makhluk Allah. Anu teu perlu urang nganyerikeun hatena kecuali lamun maranehna nyieun jalan. Ya atuh Gusti ari kitu mah abdi ngiringan teu sawios mangga. Kitu cek ganda. Da emang domba teh malobaana teh baranahan estuning diurus. Anu penting mah cek ganda bisa malikeun deui rezeki atawa harta anu mimiti dibikeun ku Prabu Nagabodas. Oge ieu Nyimas kakang rek masihkeun di lelepen keun we da kakang lamun hoyong ka dieu mah gampang. Kitu cek ganda bari ngalaan batu alina terus dibikeun ka Nyimas Gelung Ayu. Atuh Nyimas Gelung Ayu lain di kieu ngahulengna. Sedih lain di kieuna. Pan eta teh tanda kanyaah ti manehanana. Tanda kadedeh tilam kacinta wawakil dirina. Ayeuna dibikeun cek kasarna mah sarua jeung mutuskeun. Lamun di bangsa manusia mah aya pananyaan. Lamun eta pananyaan dibalikeun tandana diputuskeun hubunganana. Malahan mapan baheula nya baheula di urang. Lamun urang nanyaan ka hiji awewe tuluy ku hiji awewe diputuskeun eta teh sok digantian 2 lipeteun baheula gitu. Ayeuna mah sigana moal aya sabab ayeuna geus zaman digital. Kakang padahal mah ulah sesepan kitu.
kaula wajar we saukur mere batu ali, sedangkan kehadean kakang geus teu bisa kaitung ku harta kakang. Nyimas, saur kakang oge lain kakang mutus. Pan ari teh heula mah kakang can bisa ka dieu sorangan. Ayeuna mah kakang bisa ka dieu sorangan. Lain kakang nyombongkeun diri, lain kakang megatkeun masalah urang. Justru lamun urang sosobatan tanpa di emel-emel ku pamere bakal leuwih alus kadituna, kitu ceuk ganda. Atuh Nyimas Gelung Ayu teu bisa kukumaha, bari hatena ancur lain dikieuna. Angan-angan bayangan hayang ngahiji jeung ganda sirna ku waktu ayeuna mah, ancur ku waktu ayeuna mah. Hatena lain dikieu sedihna, tina juru-juru panon Nyimas Gelung Ayu kaluar cing sarurungkuy cai panon. Mata kuatir mitra-mitra dina kitu nama. Nya da bangsa siluman ge boga rasa cinta, mata kararawin oge boga meureun rasa deudeuh, matak baroga anak jeung incu oge. Nyimas Gelung Ayu bari tungkul nampanan eta batu ali. Pok ganda nyarita deui, mohon Gusti Prabu oge ka Pamanpati oge ka Nyimas Gelung Ayu, jisim abdi teh moal lami-lami di dieu kumargi kararesan. Jisim abdi henteu wawartos kapun biang bilih dideupeun, kitu ceuk ganda. Da emang dina kitu mah teu ngabohong. Yen ganda teu bebeja ka indungna. Panu apaleun teh ngan aki sanusi heula. Atuh Prabu Nagabodas Patih Nagabelit oge Nyimas Gelung Ayu teu bisa kukumaha. Anu saterusna ganda pamit ti Prabu Nagabodas. Anu saterusna ngablesat nuju ka alam manusia, nuju ka imahna Aki Sanusi. Ari harita ningali kitu Nyimas Gelung Ayu ini tanpa pamit, ngaleos tanpa permios ti hareupeun Prabu Nagabodas jeung ti Patih Nagabelit. Bari hatena ngacrit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Hatena gudawang ancur lain dikieuna. Awakna ngablesat nuju ka Mega Malang anu dibarengan ku sora angin meuningah hiung. Geus aya di Mega Malang, pok Nyimas Gelung Ayu cumarita, "Kakang, daripada kaula dikieu-kieu, leuwih hade kaula paragat nyawa ajalnya nyawa. Karena kaula Gelung Ayu terjadi masalah. Daripada kudu pisah jeung kakang, leuwih ancur hirup kaula teu berguna geus kieu mah. Kaula rek bunuh diri." Cek Nyimas Gelung Ayu bari nempo ka handap.
Memang di handap teh loba batu anu golelde tur hararideng. Malahan batu anu sarareket nyalaloh cor meni loba. Nyimas Gelung Ayu geus tekad tina atina yen manehna leuwih hade paragat nyawa bunuh diri daripada teu laksana ka ganda. Kitu cek pamikiran Nyimas Gelung Ayu. Jiwana geus poek, jiwana geus katutup ku rasa cinta, ku rasa deudeuh ka ganda. Ayeuna rasa cinta jeung rasa deudeuhna teh geus sidik moal bisa laksana. Papatan kunawi ayu jang bulan 14 teu geuneuk teu maleukmeuk kaula Gelung Ayu. Paragat nyawa dina waktu ayeuna teu jadi masalah. Pileleyan ama, pileleyan ibu, pileleyan rahayat kerajaan. Kaula rek mutuskeun kahirupan. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Bari saterusna ngawatek ajianana. Sakabeh ajianana diwatek. Dipusirkeun kana awakna. Anu maksudna rek ninggangkeun sirahna kana batu anu dihandap. Anu saterusna awak Nyimas Gelung Ayu nyirorot ka handap. Awakna tarik cepet leuwih-leuwih tikila. Bulgung. Eta sora batu anu ditenggar ku Nyimas Gelung Ayu. Sorana ngabeledug lain dikieuna. Batuna mancawura amurasut siganu dibom. Anu saterusna awak Nyimas Gelung Ayu ambles ka jero bumi. Tapi anehna pas ka jero Nyimas Gelung Ayu asup ka hiji ruangan. Eta ruangan teh mangrupa guha. Guha nu kacida gedena tur loba batu anu nalemprak. Di mana ya kaula nah los-los ka dieu? Di mana? Kitu cek Nyimas Gelung Ayu bari rurat reret. Barang ngareret ka kenca aya hiji cahaya anu ngagulung. Eta cahaya teh meuni hurung mancur. Meuni cing barasat. Si horeng eta teh wujudna nyaeta Prabu Nagabumi. Ae Prabu Nagabumi nyaeta ramana Prabu Nagabodas. Anu keur tatapa geus nyepikeun diri misahkeun tina karamean alam siluman. Malahan mah tatapana Prabu Nagabumi geus ribuan tahun. Malahan mah Prabu Nagabumi oge geus apaleun anu datang kadinya teh nyaeta incuna Nyimas Gelung Ayu. Jeung Prabu Nagabumi geus nyahun naon nu geus kajadian di nagara Oray jeung anu geus tumiba ka Nyimas Gelung Ayu. Barang disidik-sidik ku Nyimas Gelung Ayu eta teh akina atungan gabrung.
Nyimas Gelung Ayu ngarontok ka Prabu Nagabumi. Eyang, manawi teh sanes Eyang. Hapunten Eyang. Kaula tos ngaganggu kana tapa Eyang. Sareng bade nyangakeun semah pangabaktos mugia ditampi Eyang. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Ngesidik ayeuna mah eta teh nu jadi akina. Nyimas Gelung Ayu, incu Eyang, tunanancu. Eyang geus apal naon nu kajadian di negara, jeung Eyang geus apal naon nu tumiba ka hideuk. Ari cek Eyang mah sanajan dipaksakeun, yen hidup hayang ngahiji hayang ngajodoh jeung bangsa manusia, jawabanana pamohalan. Urang mah siluman, ari itu mah nyaeta bangsa manusia. Tujuanana ge beda. Pan bangsa siluman mah tujuanana teh ngaganggu ka manusia. Sedengkeun manusia mah tujuan rek ngaganggu ka bangsa siluman. Kitu cek Prabu Nagabumi. Tapi Eyang, kaula teh kapati-pati ku eta lalaki nyaeta Kakang Ganda. Kaula kasengserem pirahi. Kudu kumaha lamun tos kieu Eyang? Kaula teu bisa nahan rasa kadeudeuh, rasa kacinta ka Kakang Ganda Eyang. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu bari nyegruk dina lahunan Prabu Nagabumi. Atuh Prabu Nagabumi ge ari hate leutikna mah teu tegaeun ningali incuna nepikeun ka kitu-kituna. Pok Prabu Nagabumi cumarita, Nyibas, keun masalah ngaleungitkeun rasa mah sugan ku Eyang bisa diubaran. Tah ayeuna mah sok we cicing heula di dieu. Hitung-hitung bari niskeun hate. Kitu cek Prabu Nagabumi. Sandika Eyang, kaula ngiringan kumaha saena. Dah kaula cicing di karaton oge asa leuwih kasuat-suat. Kaula ngiringan ka Eyang kumaha saena. Mangga Eyang. Kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Geus kitu mah Nyimas Gelung Ayu ge pasrah. Rek kajadian kitu kieuna sabab geus eueuh harapan. Ya sok diuk we heula. Ayeuna Eyang rek ngabejaan heula Raden Nagabodas nyaeta bapa hidup.
Pang nama laina naon pasti bakal hariwangen komo pan hidup indit tanpa pamit ngaleos tanpa permios ngajadikeun pasti sedih kitu cek Prabu Nagabumi. Sandika eyang mangangiringan kumaha saena kitu cek Nyimas Gelung Ayu. Atuh anu saterusna Prabu Nagabumi rap sidakep sinuku tunggal mepet aji Pancadria ngawatek ajianana Panggero Panggupai anu bisa ngirim sora tanpa jirim. Hari-harita di karaton nyaeta Prabu Nagabodas jeung Prabu Nagabelit keur ngahulang duanana oge. Teu kanyahoan ti samemehna aya sora. Raden Nagabodas ieu mah kesep Kitu cek eta sora. Atuh Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit meuni curinghak. Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit apaleun eta teh sora nyaeta nu jadi bapana Prabu Nagabumi. Atuh cedok Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit nyembah. Oma Prabu nyangakeun semah pangabaktos mugia katampi ama. Di kaula ge di Patih Nagabelit bade nyangakeun sembah hatuburan ka Gusti Prabu sun. Ditarima Raden ku ama oge Paman Patih ditarima ku kaula Paman Patih. Kieu Raden oge Paman Patih ama rek ngabijaan yen Nyimas Gelung Ayu aya di ama. Omat Raden ulah nepikeun ka hariwang keun dina waktu ayeuna Nyimas Gelung Ayu pasrahkeun ka ama heula ku ama rek diubaran keun bari sakalian cenah niiskeun di tempat ama. Tah kitu Raden. Kitu cek suara Prabu Nagabumi. Atuh Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit kacida atoheun yen ngadenge Nyimas Gelung Ayu aya di tempat Prabu Nagabumi. Sandika ama ngahaturkeun nuhun. Kaula datos teu sanggup kumaha ngatasi masalah ieu ama. Kitu cek Prabu Nagabodas. Ya keun bae meureun ama kudu turun tangan Raden. Ya kitu we ti ama mah. Anu saterusna les sora teh leungit deui. Atuh bungangan lain dikieuna keur Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit. Nyimas Gelung Ayu
geus aya di tempatna Prabu Nagabumi. Pok Prabu Nagabodas cumarita, paman pati, geus kieu mah jongjon keur kaula ngadengena. Tah ayeuna mah kieu we paman pati, Usabab anu jadi bibit rurujit indung rurusu, timimiti urang nyerang ka siluman bagong, nepikeun ka urang diserang ku siluman buta. Anu jadi masalah nyaeta hiji manusia anu ngaranna si Konot. tah ayeuna mah kaula rek merih pati menta tanaga ka paman pati. Gancang cokot si Konot sogrogeun ka hareupeun kaula. Kitu ceuk Prabu Nagabodas. Sandika Gusti, sandika ujuk sumangga. Cicing abdi patih naga belit mangga bade ngalaksanakeun titah Gusti Prabu. Bari kituna cedok nyembah deui. Atuh anu saterusna Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit badami. Badami keur kahareupna. Masalahna pan Prabu Nagabodas teh geus kolot. Kudu geus aya gagantina. Sedengkeun gagantina Nyimas Gelung Ayu masih keneh can boga salaki. Olahan mah Prabu Nagabodas badami jeung Patih Nagabelit cik cenah neangan asruk ka nagara anu kira-kira bisa ngaleleuskeun hate Gelung Ayu. Mitra-mitra sadayana cak ya Prabu Nagabodas jeung Patih Nagabelit anu nuju badami. Urang teuneun heula dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang sampeur deui. Ayeuna urang caritakeun heula di Kampung Buhun. Harita teh keur meujeuhna haneut moyan. Sora manuk ricit di sarada. Panan poe ti belah wetan meuni mencorong keur genah-genahna moe tonggong. Malahan mah anu teu ka kebon mah di golodog teh bari ngopi kopi pait udud daun kawung. Di hareupeunana aya kulub hui, kulub suuk jeung kulub jagong. Bari moyan teh aya nu tiluan, aya nu opatan. Ih menipi kabitaeun. Katampah mah Kampung Buhun mah kampung anu kacidarukuna. Palataranana meuni rarsi nya ge imah panggung. Oge loba harita anu fabaliut areka karebon, nu reka kebon, anu reka sawah rupa-rupa. Bari galecok di jalanna teh sagala diobrolkeun. Lain Mimunah, ari kamari ngajual eta engko sabaraha? Cek hiji jelema. Murah kamari mah. Ngan sabaraha? Ngan katarimana teh da kukuring teh dihitung-hitung teh 10 sen. 10 seneun. Alah meni murahnya. Kuring mah moal dijual Kitu cek obrolan sabagian anu reka rebon. Malahan mah harita teh
geus mimiti anu ngala suuk anu ngala jagong meni pabaliut pika resepeun pika betaheun ningali seperti tatangkalan ti palawija teh mimiti kacang panjang dauna meuni ngagemplok kacangna meuni pararanjang cengek meuni bareureum tomat oge meuni alaeun kabayang kabita di kampung hiji tempat anu bener-bener jauh tina karamean es tuning subur jeung makmurna kampung buhun teu kabayang malahan mah lamun sakalian hayang meuli lauk asin teh kadang-kadang sok ditukeran ku palawija bisa ku jagong ku cau ku naon we harita ge Aki Salatri keur ngobrol jeung Ma Uki di Golodog biasa bari ngabako bari ninyuh kopi pok Aki Salatri nyarita Jang Suki itu Aki boga jualan cau mun bisa mah pangmawakeun we sakalian ka kota dah bandar mah paling datang ge minggu engke cenah kitu cek Aki Salatri nya Ki kewe meureun ngadogan anu ieu anu Mang Udin jeung nu Mang Kardun sakalian meh teu kagok ngawana da bea ku ongkos kitu cek Mang Uki teu nanaon ai maksud teh lamun lilaleting mah Jang Uki bisa-bisa asak di imah kitu cek Aki Salatri da baheula mah can ngenal ngaranna Karbit mitra-mitra aya baheula mah Karbit pan aya nama Karbit kanggo meuyeum cau teh baheula mah can aya Karbit lamun meuyeum cau teh es tuning ku jarami di bulan malahan masakna ge rada heubeul beda jeung ku Karbit pan ku Karbit mah 2 poe 3 poe ge langsung asak ari baheula mah mingguan asakna teh lain Ki eta rek meuli-meuli ngahlian-ngahlian butuh tai domba eta keur ieu keur engkol cek Mang Uki sok we butuh mak teu kudu ngahilian Jang Uki pan Aki oge ari aya pangabutuh ka Jang Uki pan tarahara rese kitu cek Aki Salatri nya nuhun atuh Ki yang kea harek dikeduk lumayan beureun aya ari 5 tolombongan mah kewe harek ditambahan ku nu Mang Kardun sawareh mah kitu cek Mang Uki kitu obrolan Aki Salatri jeung Mang Uki ayeuna urang caritakeun di imahna Aki Sanusi harita teh ganda keur ngobrol jeung Aki Sanusi malahan mah geus diobrolkeun kajadian anu di nagara Siluman Oray malahan mah gana teh hampir tepercayaeun yen manehna boga kasaktian kitu malahan mah dibejakeun ku ganda oge yen hartana geus dibikeun kan cek Prabu Nagabodas nya cenah nu aslina mah anu pamere mah rek dicokot tapi masalah leuwihna mah pek we cenah kitu
Tah kitu Ki kumaha cek pandangan Aki? Kitu cek ganda. Nya ari kahayang Aki mah dibikeun we kabeh. Tapi nya teu nanaonkeun we da meureun kemah dicokot teh nu hak manehanana. Aya sesana meureun eta mah kesang urang. Ari ngomongna rek dicokot anu pangirim nama. Mohon Ki nyariosna mah kitu. Pokona mah anu dipasikeun ka abdi, contohna lamun masihan 10 nya bade canak 10 we. Upami langkungna ti 10 aya langkungna eta mah cenah milik Raden. Kitu Ki. Nya teu nanaon Jang. Ngan engke mah ulah sampekeun ka aya hubungan deui jeung bangsa siluman. Sabab lain keur golongan manusia kudu gugulungan jeung nu kitu. Kitu cek Aki Sanusi. Mohon Ki sareng abdi teh da parantos salami di dieu teh. Nomor kahiji abdi seja pamit. Bilih pun biang dedeupeun. Nomor kaduana abdi teh bade ngahaturkeun nuhun ka Aki teh. Aki tos ngabina ngadidika jisim abdi. Kitu cek ganda. Jang. Justru Aki nganuhunkeun ka Ujang. Ayeuna mah Aki boga generasi penerus nyaeta Ujang. Angguran masok mangpaatkeun. Sing bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Da Aki mah geus kolot. Teu nyaho umur Aki isuk atawa geto. Kitu cek Aki Sanusi. Aki Sanusi ge bungaheun ayeuna mah. Yen pangartina bisa turun ka ganda, bari tepat di nurunkeunna teh ka ganda. Hiji budak anu soleh anu bisa ngabakti ka indungna jeung ka bapana. Hormati lawat. Atuh beres kitu mah ganda turun ti mah Aki Sanusi. Anu saterusna ngajugjug rek mulang ka imahna sabab geus heubeul. Sebel ampir kana 3 mingguna aya di imah Aki Sanusi. Teu kacatur di jalana. Ganda geus rog ka hareupeun panto imahna. Ganda kaketrok. Ma. Kitu cek ganda. Ti jero anu nemalan. Ganda si horeng eta teh bianah. Brai panto dibuka. Syukur Ujang geus mulang. Mate meni hariwang. Kumaha? Beres narima ilmu ti Aki Sanusi teh. Kitu cek biana. Alhamdulillah beres mah. Anu saterusna ganda kalacat ka jero imah. Terus diuk bari neuneun gembolan baju salina. Bianah gura-giru nyokot cai. Sok diasongkeun ka ganda. Ganda marek menta dihampura Jang. Isi ma salah. Omat Ujang ulah nyarekan ka pagawenya. Kitu cek bianah ujug-ujug nyarita kitu. Atuh ganda teh heraneun pok nyarita.
Nah ya naon mak meni asara rewas jeung gula amak Ganda peting domba teh pararae, sapi ge pararae, dukat kunaon da ari parab mah nyara rasaan mah sarua wae kitu ceuk biana. Si horeng domba me jeung sapi aya nu pararae. Atuh ganda ge mesem, da ganda geus apaleun yen harta anu ti siluman oray teh pan geus dibikeun jeung geus dicokot. Mak ari perkawis eta mah teu jadi masalah, pan eta mah rezeki titipan ti Gusti, keun we sabuktosna. Kitu ceuk ganda. Ya engke mah urang ruang we di ditu di kebon. Nya tah kitu we. Da lamun diantep lila-lila mah besi bau ganda. Kitu ceuk biana. Atuh anu saterusna ganda ngumpulkeun pagawena. Nyaeta rek nyieun lombang keur ngaruang me domba jeung sapi anu geus parae. Harita teh anu paehna ampir satengahna. Malahan mah pagawena ge nepikeun ka acong-acongan nyembah da sieun katudingan. Rek teu rewas kumaha. Domba sapi jeung menu sakitu lobana teh nepikeun ka paeh satengahna. Oyohan atuh pagawena ge teu ngalepek. Da lamun keuna ka juragan onot mah meureunan wah geus dikaprotan. Pan juragan onot mah cacak-cacak paeh hiji oge anger we. Beban jeung tanggung jawabna mah dibikeun ka pagawena. Anu saterusna ganda jeung pagawena ngagali lombang anu kacida gedena. Malahan mah dina ngagalina teh loba pisan nu mantuan da harita warga oge. Beja pabeja atuh bereyak warga ge loba nu mantuan. Nepikeun ka jam 12 teh teu lila. Ngaruang bangke domba sapi jeung embe teh geus beres. Anu saterusna ganda ngoloyong ka golodog. Bari ngageberan awakna anu hareudang kesangna ngorolok. Estuning ganda mah nya ge geus kaitung jelema beunghar. Lamun dina barang gawe teh tara ngandalkeun pagawe. Estuning turun ganda mah ngarasakeun kanu leutik teh. Keur kitu teu kanyahoan Bimik datang nolojol geus ti kebon. Punten den ganda, kitu ceuk Bimik. Oh bibi, mangga calik bi. Cek ganda bari nitah diuk ka Bimik. Aden, bibi bari nyuhun ke dihapunten Aden. Kitu cek Bimik bari siga anu lewa-lewe. Atuh ganda teh reuaseun ningali Bimik siga nu rek ceurik. Kunaon bibi? Kunaon? Soknya nyarita bi. Sok. Kitu ceuk ganda. Den, itu palawija anu sakian hektar teh pararaeh Aden.
kumahanya da ari bibi teh berusaha mah entos, tapi eta ku ngadak-ngadak sapeting den ganda. Kitu ceuk Biimik. Ari Biimik teh nyaeta kepercayaan ti biana. Lamun bahasa baheula mah disebutna mandor. Mun aya mah meureun supervisor atawa kepala sip. Malahan mah Biimik malahan mah biana anti-anti ka Biimik yen kapagawe ulah keras. Oh, keun Bi. Ari masalah tatanen mah paraeh mah nya. Keun we. Da lain boga urang, kitu ceuk ganda. Estuning teu kirem-kirem da geus apa. Atuh Biimik teh meuni calawak lain di kieuna. Naon sababna? Eta ganda teu kirem-kirem. Estuning teu handeueul. Geus sidik palawijana teh loba nu ruksak, loba nu paeh nepikeun ka satengahna. Bari sanajan palawija goreng teu bebeunangan atawa kumaha bae ge, ari buruh kapagawe mah estuning tara dipotong ganda mah. Den, leres eta teh teu nanaon ka bibi. Kitu ceuk Biimik. Henteu bibi, keun bae. Da eta mah sanis rezekina panginten. Pantadina mah abdi ge teu gaduh. Nya wajar we bibi paraeh sakitu mah. Kitu ceuk ganda. Atuh Biimik teh atoh teu atoh. Atohna ganda henteu reuaseun. Teu atohna asa mangkarunyakeun ka ganda. Sabab ari palawija mah tetep dibiayaan. Ti mimiti mencug, bibit, ngagemuk, ngored, komo ngagored mah pan. Unggal poe ngored mah da jukut teh beres ieu jol ieu. Lamun mimiti ti tungtung wetan nepi ka tungtung kulon, pas nepi teh tungtung wetan teh geus jukutan deui. Tapi ganda mah teu kirem-kirem. Anu tadi teh hiji ganda geus apaleun. Nomor kadua pan ganda mah teu ngaku-ngaku. Da manehna mah tadina ge jelema teu boga, jelema sangsara. Ceuk pikiran ganda, meuni kudu riweuh-riweuh teuing ku masalah harta. Komo ayeuna mah pan ganda. Dina didikan dina atikan teh geus nyerep ngageblek kumaha we aki sanusi. Cek pikir ganda, tong boro satengahna rek kabeh ge keun bae cenah. Da eta mah lain rezeki aing. Bari jeung pan eta mah rezeki harta ti siluman, sanajan manehna sama sakali teu menta pan ka Prabu Naga Bodas oge. Mohon atuh Haden, ari tos kieu mah puguh bibi tos laporan. Bibi rek ka kebon deui rek neraskeun padamelan, da itu seur keneh di daramel. Kitu ceuk Biimik. Oh, mohon atuh bibi mangga. Anu saterusna Biimik indit deui ka kebonna rek neruskeun pagaweanana. Ari ganda mah jongjon we ngageberan awakna kudu dukui samakna. Ngan ayeuna mah hate ganda leuwih tenang. Rarasaan teh teu loba beban. Pantadina mah anu nyileuk dina kongkolak panonna teh iwati nyimes gelung ayu. Nyaeta nyimas gelung ayu seep waktosna mitra.